Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu tia geningannya dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang para wargi sadayana atau mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktu ieu simkuring sejaneraskeun hancan katunda dina pedaran dongeng anu judulna Rajapati bagian anu ka-24 karya Kang Cepi atanapi ari salse nya urang Sumedang da teh palawarginya. Oh alhamdulillah gitu. Kumaha salajengna ieu lalakoneni wira teh ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Kidemang Gunung Halu. YouTube simkuring aya 3 kisah tanah Sunda nya nuju ngahanca si buntung jago tutugan oge dongeng Sunda Mang Ian bari ngantosan lajengna Dewi Sekartaji sareng saninten emas dilajengku Carpon carita ponok gitu. Ulah hilap di subscribe-nya anu parantos subscribe nasim kuring ngahaturkeun deui bunuhun laksa ketika bingahan atuh mugi asing tiasa jantan rencang nu ngahibur kepala wargi sadayananya. Kamu ibu-ibu bari masaknya sekegerohna, kamu bapak-bapak bari nyantai nyikopai di tepas ngabaheulai nya. Udud samsai bari ngabayangkeun nu bohay. Oge di padamelanana di tempat konveksi bari ngajait motong obrasna di tempat cukur asgar nya tukang cilok. Ibu-ibu bari nyiapkeun nya pasakanana gitu. Di tempat konveksi bari ngajait motong obrasna di pasar, di pabrik, di kantor nya, di perjalanan bari nyupiran pokona mah kadulu-dulu nu aya di lembur baraya nu aya di kota. Aing pokona makum kadulu-dulu nu aya di lembur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina dongeng Sunda Mang Ian teh janten rencang damel landong katinung cenanya ulah hilap di like di komen nya komen alur caritana kumaha saeus nonton komenan teh sareng ulah di skip iklan ada penghasilan YouTube tina iklan ai kamu. Kumargi simkuring mandang ngadongeng nasanes dina radio nu tangtosna aya sponsor aya iklan aya gajinya saumpamina ngaros kahibur ku pedaran dongeng simkuring nya khusus kanggo penonton TikTok mamangga diawurkeun gipna anu dina YouTube nya saumpamina hoyong nyawer tiasa kana nu maredana ieu tah atawa rekening sabaraha we saikhlasna etang-etang parkir wewes pokona mah anu nyawer didoakeun sing bungah sing lalegah sawah sing kape sermo mobil anu mewah buminya sing barokah rumah tanggana sakinah mawadah warohmah sing tiasa angkat ka tanah suci Mekah sareng Madinah anu teu nyawer sing asup angin sing tambah-tambah mamah oke salakina nyalawer mata kana kamu supados tenyang kolong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Rajapati bagian anu ka-24 mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung
Subjudul dina episode anu ka-24 nyaeta kacerek deleg. Kacerek deleg teh artosna teh kagrebeg gitu nya. Panon poe geus meh saluhureun sirah, sumiratna geus teu jiga tadi isuk deui, ku harita makawas nu keur murang maring alatan capek nanjak ka puncer kelewungna dunya. Nyongkab ngaheab matak hareudang bayeung yang sakur pangsi alam pawayangan. Kitu deui anu karasa ku Wira jeung Mang Darman nepi ka ngahirupan kipas angin sagala dina mangsana paguneman. Ongkoh imahna teh di sisi sawah anu negla tangtuna mangaruhan pisan kana kaayaan. Jadi hidup teh rek nyicingan imah buerum. Mang Darman nanya deui hayang ngayakinkeun kana paniatan Wira. Sumuhun kanggo sementawis Mamang. Sumuhun kanggo sementawis Mamang. Wira ngawalon kawuh teutepan anu ngebrehkeun kayakinan. Nya ari geus jadi kaputusan hidup mah amang ukur bisa nganteur ka hayang, tapi omatnya kudu bisa ngejaga sikep. Sokomo didinya mah pandeket pisan jeung Haji Umar anu boga musola kade ahnya bisi. Mang Darman nyaritana ditungtungan ku motong kalima ngajadikeun Wira teu ngarti kamana geusan leokna. Bilih naon teh Mang? Hehehe, boa-boa deui hidup hayang pindah ka dinya teh lain ku sabab ngerasa era kalilaan aya di amang, tapi dumeh aya nu keur di anjing cai. Sajongjonan Wira ngahuleng. Di anjing cai? Duh Gusti, nah kuring teu inget kapal badinya atunya. Gerentes Wira saterusna kalah jiga nu bingung. Nya teu nanaon atuh Jang, keur geulis teh jaba guru ngaji deui. Mang Darman negeskeun maksud omongan samemehna. Neng salwa maksud amang teh? Wira nembal binarung asa-asa pisan. Nya saha deui atuh, piraku teuing bimimin mah. Ih, meni asa diemutan abdi Mamang. Margi salami ieu teh teu ngelemeng-ngelemeng acan berkawis ayana Neng salwa. Kumaha atuh nya? Abdi janten ngarengkog upami emut ka pelebah dinya mah. Nah, make jeung kudu ngarengkog sagala. Sok we atuh, saha nu nyaho jadi minantu Haji Umar. Ah, amang mah. Wira ngabalieur nyumputkeun imutna. Sabot keur kitu kadenge ti luar suara Wajuma uluk salam. Assalamualaikum. Yang guru aya di imah? Punten. Ngarasa apal kana sorana, Mang Darman teu haget nembal, kalah nyelang nyarita heula ka Wira bari satengah ngaharewos. Wajuma tah eta bupal supake heula buru. Saterusna ngoloyong muru ka panto rek ngabage anu jadi semahna. Waalaikumsalam. Mangga kalebat wa. Ih, kabeneran keur aya di imah geuning. Ari sugan teh ka sakola. Nya kalaresan nuju di rorompok wa. Mangga calik. Udah ngopi heula ieu. Hendi, ngadamel kopi aya tatamu agung. Mang Darman ngabagea ditungtungan ku ngagero ka Hendi. Gus ngopi uwa mah, cikene pisan di warung si Sarmin. Ciherang we lah jang guru. Oh, mangga tuh. Ciherang wae saurna teh Hen. Mangga Mang. Walon Hendi di tengah imah. Aya naon teh awak ieu teh? Asal reuwas abdi mah. Kieu itu jang guru. Hampurannya dumeh uwa datang teh teu ngiberan samemehna. Ari anu jadi maksud pangna datang ka dieu teh awahing aya tepikeun ka hidup. Ngunaan hal anu aya pakuat kaitna jeung kajadian imah si Wira anu diduruk teh. Wajuma nyaritana leuleuy keudeuk. Tah geuning, mangga lajengkeun wa. Mang Darman katempo marah mai, manehna yakin datangna Wajuma teh geus tangtu mawa iber anu penting.
Obrolan kaselang eureun alatan wira datang nyodorkeun cai keur nyuguhan. Pok Mang Darman nyarita, sakantena nepangkeun wa, ieu Hendi pun adi ti Sumatera. Oh, jadi ieu anu ngaran Hendi teh? Balaka we ari ngadenge mah wa teh Mineng. Solongkrong Hendi ngajak sasalaman kalayan rengkuh pisan. Nepangkeun wa, abdi Hendi. Gua teh salaku wakil warga, aturkeun nuhun pisan kana jasa hidup salila ieu Jang. Duh, janten isin anu kacida atuh. Nya naon atuh anu parantos ku abdi dipidamel? Eta ua dugikeun ka nyebatkeun jasa sagala rupi. Hendi nembal bari keukeuh napakeun suku dina lemah, teu ieuh kapangaruhan ku pamuji anu luhur ngalangit. Tah, asana ua mah moal manggih deui budak anu sikepna jiga kieu teh Jang Guru. Kituna teh bari nyelang reret ka Mang Darman. Mang Darman ukur males ku keong, satuluyna nyarita ka Hendi. Sok diuk Jang, urang sakalian badami. Wajuma mairan, tah sok adieu, sing deukeut jeung gua Jang. Asa rugrug deh kah, bisa ngobrol jeung jalma-jalma nu geus nyata boga rasa haat ka lemurna. Ah, wa mah baku pamitos bebeakan kitu teh nya. Mang Darman nempas kawuh pasemon marah mai. Jadi kieu ieu teh, tadi ua teh ngadon ngopi di warung si Mimin. Nya kitu, awalna mah ngobrol jeung si Iseng. Tukung si Lila kadatangan si Imid anu kakara balik nempo sawah. Ari datangna si Imid teh bari mawa beja deui. Ngeunaan semahna si Imas. Malahan mah kuat teh ditale. Eta semahna teh saha? Sing horeng, eta semah teh anu nganterkeun si Imas mulang ti kota. Kabayang burunan Din, Randa dianterkeun balik ku lalaki bari jeung tuluy ngenong. Nya atuh kuat teh dihoroyan. Cekeng teh kabeneran anak itu mah moal lila deui baris aya nu ngundang hajatan. Ceuk Wajuma tuluy nyelang ngodok pesak ngaluarkeun rokona. Nyalse pisan bangun teu malire kanu keur ngabandungan nepikeun ka gantung dengeuna. Jegres disunutkeun, saterusna kelepus sababaraha kenyotan. Teu lila pok deui nyarita. Ngan bisa nyambungna kana masalah imah si Wira anu diduruk teh, pedah si Imid ngakukeun asa kungsi nempo semahna si Imas cenah. Jeung eta deui ku dasarna, kabeneran pisan semahna si Imas teh datang ka warung ngadon meuli rokok. Barang disidik-sidik, gua teu buru ngarenjag oge, sabab eta jelema teh bungeutna persis pisan jeung nu aya dina video kajadian teh geuningan. Anu leres wa, provokator teh si Guntur. Ayeuna di mana? Ceuk Mang Darman nanya muni merekpek. Awahing ku teu nyangka pacampur jeung bunga meunang laratan. Nya Jang Guru, eta pisan. Teu kudu diteangan geuningannya, teu burung datang nyampurkeun oge nya. Mang Darman bener-bener atoheun pisan. Tah, anu kudu dibadamikeun ayeuna mah, lengkah urang saterusna rek kumaha? Cik sugan aya kamandang nu hade, sabab najan nya geus nongerek oge, urang teh keukeuh kudu asak jujuhan apanan. Laras pisan wah, sagala rupiah oge kedah aya tinimbangan, supados teu ngundang masalah anu sanesna. Eta sugan, kira-kirana kumaha, nah rek tuluy didatangan wae. Mang Darman katempo ngahuleng, komo deui Hendi. Keur mah ti tadi kene oge ukur ngabandungan bari jeung hatena mah ngarasa bungah-bungangang. Atuh da saha pijalmaeunana anu rela imahna diduruk kitu bae, bari jeung teu puguh saha pamawana jeung naon maksudna. Kari-kari harita nampalaratan, teu sirikna manggih sirah cai dina mangsahana ang hayang nginum nepikeun ka ti koro garing asa rapet. Tekung si Lila, pok Mang Darman nyarita. Aya saena oge upami teras di tepangan, nanging eta teh sami sareng urang ngajora grupina mah. Cacakan aya cara nu langkung lantip mah nya. Ceuk Mang Darman teu kebat nyarita, kaburu bingung sorangan. Nu matak wa datang ka dieu teh, heuh kitu hayang badami ieu teh.
Waju mage sarua kalah milu bingung. Sabot keur ngahuleng, Hendi mamandapan menta idin milu nyarita. Hapunten anu kasuhun, pami diwidihan maaf di bade ngirig nyarios wah. Apaan urang teh keur badami jang? Sok kaynya, tapi kun kamandangna, sugan we menang cara nu hade. Sakali deui hapunten, tadi teh ua nyaurkeun wire eta jalmi teh ngagaleuh roko. Kinten-kintenna ua uninga atana piningal ngagaleuhna sabaraha bungkus. Keke, asana mah nepikeun ka 3 bungkusna mun teu salah tetempoan mah. Nah, make nanya kitu jang. Ieu mah numutkeun pamendak abdi, upami ngagaleuhna dugikeun ka langkung ti sabungkus mah, tangtosna oge bade lami aya di dieu. Nya maksad teh mulihna sanes dinten ieu, tiasa janten bade ngawungi deui. Naon tah hubunganana jang? Ya maksad abdi mah kieu wa, kumaha upami engke wengi urang tepangan. Aya 2 tujuan pangna di tepangan wengi teh. Kahiji tos kantenan bade nalik eta jalmi, anu kaduana neme teh abdi nguping kamelang ua perkawis hiji istri nu janten randa diendongan ku pameget. Sanes kitu? Nya bener jang. Tapi ua lain sing goreng sangka ieu teh. Apaan meureun sarua kabayang kumaha pijadiunana. Santeuna moal tuh, kitu ngati sorangan murunan. Tah ku hal eta pisan, kumaha upami nu janten kamelang ua teh urang sakantenan buktoskeun ke wengi. Pok Mang Darman nempas, digerebeg maksudna. Nya tiasa janten sapertos kitu mang. Waju mah ngadadak seuri kawas nu ato pisan. Aya cukang hamumuntas atuh. Asa mobok mangih gorowong, wa satuju euy. Bener yo, tu lancukna tu adina, sarua pinterna. Mang Darman keukeuh masih keneh katempo ngahuleng, nandakeun tacan pati sugema atawa aya nulian keur dipikiran. Alus oge urang bisa sakalian ngabuktikeun kalakuan Imas. Nya atuh mudah-mudahan teu saperti anu disangka. Nanging anu janten pertarosan abdi mah kumaha lamun eta semah kaburu balik, maksud teh teu ngendong deui. Hendi haget mere jawaban. Rupina kedah aya nu nalingakeun mang, sareng gampil carana mah. Panjalan kaluar tibakan jati mah mung hiji-hijina, jabani ngalangkungan pisan warung Bimimin. Urang antosan we di dinya, pami aya ngalangkung nya santeuna we di dinya urang tale. Tuh panju kami oge. Waju mah ngadadak motong omongan, ieu budak teh pinter euy. Ari abdi mah mung ngandelkeun pamendak dumasar kana sababaraha hal anu disambung-sambungkeun wa. Nya, nu kitu teh calakan teh ajang. Janten eta mah mangrupi pilihan, upami bade ditepangan ayeuna keneh oge nya mangga. Nanging upami nompo waktos mah saena engke wengi. Mungnya kitu urang kedah antisipasi bila eta pameget teh kabujeng muli. Pokona ua mah satuju keneh engke puting. Mang Darman antukna mairan oge, saparantos diemut-emut abdi satuju pami engke wengi urang tepangan. Ku ayeuna teh lemur urang mah wargana babari kapangaruhan pisan, tacan kantenan oge tos mungkas putusan bari jeung salah tindakan deui. Ku abdi kabayang Imas ayeuna tos janten bahan cariosan sabagian warga. Tah ku kituna priyogi dibuktoskeun ku cara sapertos tadi. Jadi jangguru oge satujunya, urang datangan ke puting. Sumuhun wa abdi satuju. Tah hari kitu mah urang geus mangih putusannya. Sabot keur kitu kulisi desa jeung Mang Imid pupuntenan di teras imah. Sanggeus kumpul di jero imah, waju mah tuluy nepikeun kaputusan kumaha cara nyanghareupan semah nu nganjang ka imahna Imas. Kabehanana taya nu teu satuju jeung baris ngarojong kana naon anu geus jadi kaputusan.
Gancangna carita, naon anu direncanakeun tebeh nama bisa dilaksanakeun, si Guntur kalah ngadon ngendong deui, teuing kangeunahan teuing masih keneh panasaran. Tapi keur urang anu ngabandungan ieu carita mah, bisa jadi eta teh mangrupa awal ti gebrusna si Guntur kana jungkrang. Bulan sapasi ngagantung deui di langit Bakanjati, teuing kunaon bet katara bangun anu alum muyung, padahal langit keur meujeuhna cangra. Bentang rapang marakpak di satung kebing langit, cumentil tingkaretip ngabayuan bulan anu ilang berag. Di warung Bimimin ngadadak loba jelema ting laliud, kabehanana sarua surti naon anu jadi sabmusabab bisana panggih jeung ngariung di eta patempatan. Meh kabehanana ngebrehkeun sikepkeun siahkeun siah, ngancam rek ngagadabah anu keur bobogeunah bari jeung ukur Mang Iseng anu katempo nguluwut loba tungkul nyekelan sirah, pasemun alum muyung di harudum sarung, teu loba carita ukur diuk ngalamun di juru warung. Adeh, ari kuring kudu kumaha ieu teh? Asa bingung sorangan, lamun milu indit aing teu sanggup ningalina. Geus kabayang mun seug teh mah nya Imas kanyahoan sataranjang jeung si kasebelahan. Palaka we kuring teh teu tega nya ge ame kacida, tapi lamun teu milu indit naon di alasanana? Serba salah ki carana mah. Mang Iseng ngageurentes bari haben nyekelan sirah. Sedengkeun Bimimin cakah cikih ngaladangan bari keukeuh teu oleh mairan obrolan. Mun seug teh nya kajadian si Imas kapelengok keur kikituan pisan atuh geus rek namahan deui picacapekeun teh nya. Bagus jadi carita warga kalakuan si Imas kitu teh nya Bi. Ceuk Mang Didi nembal awahing deukeut jeung anu nyarita. Kawas nu teu apal wae kumaha warga lemur urangnya. Yeuh, lamun kami jadi si Imas kupoe ieu mah moal teu panas ceulik enca katuhu da. Jol itu jol ieu kabeh sarua ngomongkeun sirana bengsrat. Manganyakalkeun we kuring mah komo mun seug nya teh genjleung deui wae ieu lemur urang teh. Bimimin mairan kawuh pasemon bangkenu. Geus pasti kitu Bi. Nu matak ceuk kami oge lemur urang mah kudu diruat geuningan. Barakatak anu araya temeh bareng saleuseurian ngadenge kecapri ruat dikedalkeun ku Bimimin, dumeh geus kajudi bakal ngomong saperti kituna. Komo anu geus ngadago-dago kedal mah seurina oge nepikeun kalelenggakan. Nurus tunyung sia kalah seseurian, ceuk Bimimin keheuleun pisan usulanana mah kawas anu dilece ku balarea. Tunda heula carita warung Bimimin, urang miheulaan yang kaayaan di imahna Imas. Meh tabuh salapan, lampu di rohangan tengah hurungna tepati caang, jandela jeung pantona nutup rapet pisan, tina kaca-kaca anu dihordengan ku kain ipis, katempo dua kalangkang anu keur diuk nukangan. Imas jeung si Guntur paguneman bari pagegeye kawas nu geus anyar pangantenan. Abdi mah rumaos betah ieu teh, nanging kapaksa injing mah bade wangsul deui teh, ceuk si Guntur leungeunna teu leupas meulit kana cangking Imas. Saleresna abdi mah teu janten masalah nanging asa kumaha pamininggal tatanggi tina sorot socana teh asa benten pisan. Hartos teh, apunten pisan wireh abdi kajongjonan aya di dieu nya. Teu kedah janten emutan eta mah ongko abdi mah tos biasa diomongkeun batur. Walon Imas kawas anu ngaherruk, tapi leungeunna mah keukeuh ngusapan pingping si Guntur. Hanjakal di dieu mah aya martabaknya teh. Meni janten geugeut kana martabak geuningan. Muhun padahal mah biasana oge abdi teh teu patos resep. Nah, saparantos kenal sareng teteh janten kaemutan wae. Emut kana naonna kitu? Sing goreng martabak teh sanes mung empuk, geuning kacangna oge karaos gurih. Komo eta martabak keju? Ki sakedap.
teh leres nuju nyarioskeun martabak. Imas ngadadak mencerong di barung biwir anu ngawengku imut. Martabak atuh teh? Yakin martabak? Cek Imas bari nyiwit cangkeng si Guntur. Si Guntur ngagurubuk bari nyengir, tapi Imas teu cukup kitu wae. Teu beda jeung budak anu keur ocon, si Guntur diperek-pek tuluy di ciwitan bari cecengiran. Si Guntur haben dicehcer, leungeunna kisah nepikeun ka ngagoredag dina kursi panjang, barang blug reg Imas eureun nyiwitan, kakara sadar awakna geus kampikan si Guntur anu nangkarak. Treup adu teutepan, duanana nahan ambekan, jep taya paguneman deui, tapi sorot panon anu patepung silih tembak eusining ati anu keur dirasa. Laun-laun dua beungeut teh beuki paadek, tuluy guleuy papuket. Lila kalilaan si Guntur ngarasa eungap dumeh katindihan, lalaunan Imas ditangkep laju di bawah hudang bari jeung digalentoran. Nu kabagian tugas nitenan Ima atuh teu sirikna siga nu keur lalajo wayang kulit, nempo dua kalangkang mintonkeun adegan anu matak hareudang jeung ngahudang si Jonatan. Nya, cuk aing oge. Bah Anyun ngaharewos. Anyir, anyir, aing jadi kabita euy. Si Aang Mairan bari nahan ambekan. Aduh, kumaha ya? Laporanana ayeuna kitu. Sok laporan kana grup WA. Film keur ekstra, moal lila di oge, dar kitu. Siap. Eta siga si ieu nya euy. Siga saha? Eta kakek Sugiono geuning. Buru sia teh. Si Sarip buragiru ngodok saku nyokot HP-na, klik nuliskeun WA, tuluy jepret, moto anu keur ditempo. Ajing, eta beuki hot euy. Itu gerak. Itu gerak. Aduh, jalan aing ngadadak sareg di. Ceuk si Aang eleke sekeng, pok nyarita deui. Sakalian kirim fotona euy, pan kameramannya mah halus lin. Kade lampu blitna nya aktif, kade. Apaan ngus ya teh? Nah, atuh masih nyekelan kene HP bal. Ceuk si Aang muncereng. Aing mah midiokeun sia teh. Lumayan keur pemanasan memeh purung jeung pamajikan. Ceuk Bah Anyun. Si koplok sia mah. Cicing, kayak dikirimkeun hasilna ka maneh ho. Nya tuh. Tapi ulayna HP uing keur dicas di imah, bisi kabuka ku pamajikan. Ceuk si Aang. Alah, telat euy. Foto nu tadi geus dikirimkeun. Ceuk Bah Anyun bari panonna museur kana HP alatan keur video. Aduh, goblok teh cilaka tuh. Lain nanya heula sia teh. Apaan tuh apa? Sugan teh digubuk bal. Aduh, aing mah. Si Aang humaneuar. Ngos kaneng mangkaning keur pakupis kitu tuh. Bisi urang kenyawan ke. Di jero rohangan katempo beuki aheng, si Guntur geus teu tahan, leungeunna ngaragamang kana pakean, tapi Imas kalah nyaram bari nyarita laun pisan. Urang ngali kalebet yuk Si Guntur teu nembal. Teu beda jeung kebo ukur nuturkeun anu nungtun ka jero, baragadal muka sagala anu mindingan, laju haget nyuuh kana tangkeupan, antukna gulei di luhureun dipan. Sabot keur pogot, tok. Kapireng sora panto aya nu ngetrok dibarengan ku nu pupuntenan kawas nu hahaok. Punten, buka pantona Imas, kami aya perlu yo. Sora Pak Ici tarik bari naregteg ngagebrag-gebrag panto. Imas ngarenyag kacidareuwaseun pisan, kitu deui si Guntur, nyage gede awak tapi babari ngadadak soak. Imas, geura buka pantona yo. Kami nyawa maneh aya di jero yo. Kitu deui anu sejen milu patorong-torong abong heuras genggerong. Alah dobrak we Ci. Bener, tewak sakalian, urang arak mah painu mur yo.
ulah buka Imas. Nulian geus ningker imah, tatan-tatan bisi anu di jero teh lumpat teu kanyahoan. Imas beuki ngeprek, rumangsana mah nyumput padahal nyempo di juru kamar ditutupan simut. Si Guntur guragi runeangan baju, leungeunna upuk apak tapi anu kacekel teh ukur salempak. Jebret, panto aya nu najong nepikeun ka bolong, laju dibuka kuncina, brai muka, anu diburuan pahibut arasu. Gajleng si Guntur luncat ngaliwatan janela, tapi hanjakal apes kacida. Sing horeng warga tita tadi teh ngantai ngarintip. Kabeneran deui imah-imas teh bilik. Manehna geus disanggo ku sajumlah warga, teu nunggu deui waktu, si Guntur laju diburu. Geus teu bisa kukumaha, dina ngejatna oge rek ngejat ka mana. Akhirna ukur pasrah tanpa ngalawan, rob pada ngadeuketan, laju gupgep ngarejengan saterusna dibawa kaburuan. Sia cucu ngapisan euy, motoran lemur aing sia teh. Cuk si Kemet cekok beurepna nyayang kana beuteung, si Guntur ngabangkieung. Jol deui si Kosim, "Osario, celebet," nampiling. Meh sakabeh anu deukeut sasukuna sapeureupna mang pirang paneunggel tonyokan jeung tajongan daratangan silih gentian. Si Guntur teu mangga pulia, ngalungsar teu daya teu upaya, kecrot di ciduhan tangkala mokot. Hop hop, minggu sia, kumaha lamun nepikeun ka hantuna sia teh euy. Cek waju mah ngahulag sajumlah warga. Kuli si desa ngabendeng ngahalangan sakur anu rek nyerenteng. Heuy teh cukup. Mun aya nu nyerang deui, sarua jeung ngalawan ka kami. Minggeus sia. Pokna binarung amarah. Mang Darman jeung Wira ukur nempokeun ti tempat anu anggang, toloba peta toloba carita. Duanana bangun anu tenang, sakedeung deui sora sirine pasti kapirengaheang. Si Guntur ukur bisa diuk bari ngeluk, nutupan anu ngeluk Si Guntur ukur diuk siga buuk menang mabuk, bari nutupan anu ngeluk saluhureun tuur. Manuk mana kira-kira itu. Oh iya. Si Guntur siga buuk menang mabuk, bari diuk manehna nutupan anu ngeluk saluhureun tuur, manuk. Pemirsa sadayana, waktosna geuningan barantos teu nyekapan deui. Deudeuh teuing nya ieu anu bade murak martabak kacang. Iya. Cag urang tuna di Hanyuang siang, urang teuneun di Haneuleum sieum baranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasambeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.